Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Alfiah Ibnu Malik halaman 145. Bab al-ikhtisas, bait 620. Al-ikhtisasu kanidain dunaya ka ayyuhal fata bi isrir junia wa qad yurazaduna ayin tilwa'al kamisli nahnul urba askhaman badal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ikhtisasu ari ieu nertelakeun tentang ikhtisas, hartosna ngakhususkeun. Al-ikhtisas ngakhususkeun hartosna kabagi dua definisina. Hiji menurut lugat hartosna mutlaqul ikhtisas, kadar-kadar ngakhususkeun, ngawungkulkeun. Jangan hanyakeun ikhtisas teh, jangan wungkulkeun, ngahanyakeun anu tadikeun. Ikhtisas menurut istilah adalah qasrul hukmi alal muhtasi alaih. Saran qasrul hukmi alal muhtasi alaih, ngawungkulkeun hukum kana maksusna, ngawungkulkeun hukum kana maksus kanu ditangtukeunana, ma'ata qudumi labdin awalan, sarta kudu aya lapad nu miheulaanana leuwih ti heula. Berarti ari maksus mah kudu aya lapad anu mendahului. Berarti makhusus mah khususon. Beli letakna khususon mah eta mah ketika geus diketahui tujuan caritana. Geus mubtada khobarna geus pugu, ta ieu maksus mah penyelipan kata supaya lebih tentu. Lamun menurut bet-bet ieu. Atau kedua definisina ismul mansubu alal ikhtisasi. Sareng ismul mansubu alal ikhtisasi, isim tingkah nasab karena dihususkeun, isim tingkah nasab karena dihususkeun, bitakdiril fi'lil mukhassasi, bitakdiril fi'lil mukhassasi, ku ngira-ngirakeun fi'il anu aya dina maksusna, ku ngira-ngirakeun fi'il anu aya dina maksus. Berarti nyimpen fi'il menurut patokan ieu malapad akhus. Eta secara definisi. Kedua perkenalan dulu maudhi'ul ikhtisas. Hartosna tempat jangga ikhtisas teh di mana wae. Maka aya tilu gambaran. Hiji menggunakan maksusna gunakan apa naon? Ayyuha atau ayyatuha. Dua atawa maksusna make alif lam. Tilu idofat kanu make alif lam. Ta ayeuna ieu dua bait dina bab ikhtisas ieu rek ngupas tentang lapad ayyuha, ayatuha atau make alif lam atau idofat kanu make alif lam. Maka kita awali pembahasannya. Al-ikhtisasu kanida induna al-ka ayyuhal fatabi isrir junia. Ikhtisas seperti nida namun tanpa ya, kaya ayyuhal fata setelah urjunia. Al-ikhtisasu ari ngaran ikhtisas ngakhususkeun, khususan. Kanidain eta hukumna sapertikeun munada dunaya barina teu make iya. Ka ayyuhal fata seperti lapad ayyuhal fata, bi isrir junia dina sabak dalapad urjunia. Urju kudu ngarep-ngarep anjeun nia ka kaula. Ayyuhal fata, hei pamuda. Takdirna akhussu ayyuhal fata. Kesimpulan ari ikhtisas teh
sami sareng munada dina lapadna ngan bedana dina tilu segi. Hiji teu make harap nida, dua kudu aya kalimat anu miheulaan, tilu kudu kulapad ayyuha atawa garis miring ayatuha anu sifatna make alif lam atawa titik-titik engke di bait berikutna. Para pelajar ieu ketulakeun ikhtisos khusus ngahususkeun. Berarti ari ngahususkeun mah kudu geus puguh parareguh heula naon ceritana. Maka rek dibahas heula kahiji ikhtisos teh segi lapad pembacaanna akur jeung munada. Lamun munada ai munada tingkah naon sih? Tingkah nasab. Ngan cara pembacaanna lamun kaluaran tina munada mufrad alam kudu mabni dhamma, lamun tina idofat kudu dibaca nasab dan lain sebagainya gitu. Taksami eta ge dina ikhtisos ge kudu kitu. Ngan bedana hiji na ikhtisos mah teu make yanida. Tapi kadang-kadang betul masuk kalau gatanana teh padahal tanpa make naon yanida. Teu disalahkeun, da emang kitu karakter ikhtisos mah. Kadua kisah ikhtisos mah kudu aya nu mendahului wasani annahu la budda ayasbiquhu syai'un. Kudu aya kalimat anu mendahului. Berarti kedudukan eta ikhtisos seolah-olah penengahna. Katilu kudu dibarengan alif lam atau kulapan ayyuha. Ta ayeuna mulai penjelasan. Jadi katilu naon katilu baca ila kudu kulapan ayyuha atau ayatuha anu sifatna make alif lam. Kahiji kudu kulapan ayyuha atau ayatuha. Talamun aya ayyuha bari sebelumna eueuh naon ya ayyuha eta tarkibna ngajadikeun ikhtisos. Ya ayyuhalladzina ikhtisos munada eta. Munada eta medayayaan. Ari ikhtisos mah tanpa naon? Tanpa iya. Langsung we ayyu. Ayyu teh coba panarkibkeun ayyuha gabungan tina dua kalimat ayyu nya eta naon? Isim jenis ha tanbih jaidah. Berarti lamun ayyuha mah ingat-ingat saha wae asal logatna. Berarti lapan ayyuha mah membutuhkan isim jenis. Maka dina maudhiul ikhtisos tata cara ikhtisos hiji menang menggunakan lapad ayyuha atau ayatuha. Ngan kadituna kudu aya sifat make alif lam. Ayatuha naon kahareup teh kudu kitu. Make alif lam. Contoh di dieu ayyuhal fata setelah lapad urjunia berarti jangan contohna ayyuhal fata urjunia punten kieu kumaha urjunia ayyuhal fata tingali tarkibanana urju kudu ngarap-ngarap anjeun nia ka kaula geus boga imah fiil fa'il. Ai lapad ayyuha coba lamun dibongkar ku jurmiyah kabahas mah jadi naon teh lapad ayyuha. Tah dibahas ku alfiyah, tah ieu teh jadi ikhtisos. Kamu harus mengharap kepadaku. Maka lu kata kumaha urang mah, hei pamuda, di mana mah wahai. Tah sebetulnya mah biar kebiasaan tina yanida, padahal mah ieu mah ikhtisos. Urang mah sok hei teu naon-naon tidak menyalahi mah. Ieu teh takdirna mah lapad akhussu. Sok
ayyuha tarkibna jadi ikhtisos kulantaran kaluaran tina mufrad alam maka mabni dhamma ha tanbih pata ngajadikeun sifat tina lapan ayyuha kulantaran ayyuna tingkah naon dhamma maka pata gitu mabni tingkah dhamma lamun disifatan mah ngan teu dibasifatan unggulnya sami jeung bet munada wa ayyuha masuba al ba'du sifa yalzamu birraf'ila dadil ma'rifah ya ayyuhar rajulu rajula macana ya ayyuhar rajulu atau contoh orang memberikan contoh tina anu murabna katingali lafzon ana af'alu kaza ayyuhar rajulu ayat ana ari kaula af'alu kaza eta migawe kaula kana ieu eta kalam geus sempurna teh acan geus puguh fi'il fa'il nanya aya bae ayyuhar rajulu hei lalaki enggeus dikerjakeun hei lalaki urang masuk di teh hei padahal malain naon eta teh lain munada tah tarkibna kitu jadi naon ikhtisas sok tarkib kumaha ayo tarkibna jadi ikhtisas atau maksus boleh nu dikhususkeunana kulantaran ikhtisasna mufrad alam maka kudu dibaca mabni dhamma ha tanbih zaidah ar-rajulu sifatna lapan ayyuha kulapan ayyuha coba orang asupkeun kana patokan mengistisah menurut istilahnya tanam tadi qasul hukmi al muhtasi ale ngawungkulkeun hukum ka muhtas ale hei urang geus megawe ieu cing maksudna ngan informasikeun ka saha ka sirajul ya urjunia kamu berhadap kepadaku cing kasaha maksudna ta omongan kasih patah tadi ayyuhal patah lamun salian sifata menang teu berharap mane mah ulah da ayyuhal patah ka ditu nang jadi ngahubungkeun urjunia ayyuhal patah torojol be aya aki-aki naon aki-aki pipilueun urang mah keur khusus ngomong jeung sifata nah, jadi berarti ya lamun menurut patokan kahiji patokan kedua mata kedumi lapin aya lapatnya belaannya kumaha ismul mansub alal ikhtisas isim dinasabkeun kepada jadi ikhtisas ngan ayyuha mah teu katingali nasabnanya cicing dina mahal nasab ngan mabni dhammah bitakdiril fi'il mukhassas menyimpan fi'il anu kanu ditangtukeunana berarti nyimpen lapan akhussu ngakhususkeun kuring ayyuhal walad he ka budak takdirna berarti lapan akhussu ayyuhal fata lamun dieu lamun tadi na kitab af'alu kaza ayyuhar rajul jadi katingali ikhtisas mah make lapan ayyuha atau ayyatuha bari teu harap nidaan. Apakah ada yang lainnya? Wa qad yurazaduna ayin tilwa al kamisli nahnul arab askhaman badal. Wa qad yura jeung terkadang diatur naon da ieu ikhtisas duna ayin bari teu make ayin. Tilwa al bari kasandingan ku alif lam kamisli nahnul arba askhaman bazal ari contoh eta saumpama lapad nahnul arba askhaman bazal nahnu ari kaula al arba ngaususkeun kaula ka urang Arab askhaman eta pangbager-bagerna jalma bazala anu ngerahkeun atau nu masrahkeun ieu eman kana hartana. Kesimpulan atawa menang deui ikhtisas teu kulapad ayun jeung ayyatuha
teu ku lapad ayyuha jeung ayyatuha nyaeta ikhtisos ku make alif lam atawa idopat kanu make alif lam bari samemehna aya kalimat anu samakna jeung nu make alif lam. Contoh seperti lapad nahnu. Dina lapad, dina contoh nahnul araba askhaman badal. Para pelajar, kadua bisa ikhtisos teu kunaon? Teu lapad ayyuha jeung ayatuha. Tapi eta ikhtisosna atau maksusna make alif lam. Didahului ku kalimat anu samakna jeung eta nu make alif lam. Jadi samakna. Jadi sebetulnya mah eta ikhtisosna mah hanya sekedar sisipan kata. Masih dibuangnya bisa. Sok contoh nu kahiji geura. Contoh nak bet kami slina nul arba askhaman badal. Nahnu ari kami askhaman badala eta pangbagir-magirna jalma anu mengerahkan harta. Ka'bah sebagai sentral dunia, aku kerahkan keuangan kita. Orang-orang Quraisynya ngabangun Ka'bah. Cing lamun teu make lapad Arab geus komplit teu? Ari geus kalam tah can? Kalamnya. Tah, tingali nahnu ari kaula. Kada ulah jadi khobar eta teh tinggal nasa macana al urba ngahususkeun kaula ka urang Arab. Ari urang mah kadang-kadang sok kieu nahnul arabu ari urang kurang Arab. Salah eta teh. Eta pang salah. Kumaha ngalukatana teh nahnu ari kaula al araba tegas ngahususkeun kaula ka urang Arab. Tiga nasab. Tah eta lafaz al araba teh jadi ikhtisos atau maksus. Cing asupkeun ngadefinisi atawa teu ku lafaz ayyuha jeung ayatuha tapi ku isim nu make alif lam. Al araba make alif lam teu? Make kapieulaan ku kalimat anu semakna jeung lafaz al araba. Cing naon cenah maksud nahnu? Al araba urang teh saha teh ya? Arab teh saha teh ya? Nahnu teh ya. Berarti nahnu teh pentafsir dina lapad naon? Nahnu lapad araba teh. Maka disebutna tadi kumaha cenah ge? Make alif lam kapieulaan ku kalimat anu samana. Tah biasana mah ku lapad nahnu heula sebelumna teh. Ciri ikhtisos mah. Kade bacana kudu dinasabkeun ieu mah kade. Nu ieu mah make alif lam ieu. Nu lain ku lapad ayyun mah. Di pinggir aya di pinggirna lamun tadi mah kulapat ayyun paslun fil ikhtisasi di pinggir aya terus kana la yajiu fi wal kawalima summa in kana ayyuha au ayatuha ustumila kama yusta'malu fin nida fayudmanu wa yusofani bima mu'arrafin bi al marfu. Eta lapad ayu jeung lapad ayyuha lamun digunakeun dina munada maka domahkeun bae. Jadi masana ayyu lamun ta ayyatuha. Geus kitu sifatan. Tadi ku lapad ar-rajulu nya. Bi mu'arrafin bi al maripatkeun ku lapad alif lam. Marfu'un macana ayyuhar rajulu ayyuhar rajula tadi. Ayyuhar rajulun tadi mah. Ayeuna kadua. Fayun sobu maka dinasabkeun bae nutil almah wa hina idzin yustaratu taqaddumu ismin bi makna wajib didahului ku kalimat isim anu semaknana. Tah garibna mah ku lapad naon? Ku dhamirut takallum wal ghalibu kanu dhamirut takallum didahului ku dhamir mutakallim. Nyaeta lapad nahnu. Contoh deui dina hadis di tengah baris ketiga nahnu ma'asyiru macana tah ikhtisas eta kade ulah jadi khobar
nahnu ma'asyiral anbiya la nurisu. Nahnu ari urang sadaya ma'asyiral anbiya, urang masuk yakni golongan para anbiya sok kitu kadang-kadang la nurisu teu ngawariskeun kaula. Jadi para anbiya mah teu ngawariskeun. Nabi Sulaiman gaduheun hartanya ka manakeun tah hartana? Teu diwariskeun ka putrana. Nabi Daud henteu deui sami. Ka manakeun hartana? Ma ari perkara tarokna nu geus ninggalkeun kami sedekahun eta jadi sedekah. Hebat. Seluruh harta peninggalan para nabi kabeh ge disedekahkeun. Ngan aya ketang anu menang warisan di para nabi nyata saha? Para ulama. Al ulama warasatul anbiya. Jadi ngawariskeun harta mah henteu para nabi mah, tapi ngawariskeun ilmu. Itulah adanya di para ulama di pesantren-pesantren. Cing mana tingali sok urang ditarkib lah. Nah nu tarkibna jadi mubtada, ma'asyira tarkibna jadi ikhtisos. Ikhtisosna make alif lam atau idofat kana make alif lam? Idofat kana make alif lam. Sok atuh masirul anbiya ma'asyira tarkibna jadi ikhtisos. Kulantaran ikhtisos tingkah nasab. Terus kitu kakala ma'asyira mudhof al anbiya mudhof ilaih. Takdirna lafaz naon? Akhussu ma'asyiral anbiya. Cek tadi ge biasana ikhtisos nu lain ku lafaz ayyuhama didahului ku lafaz nahnu. Eta lafaz nahnu teh isim nu serupa teh ya. Ma'asyiral anbiya teh nu dimaksud ku lafaz naon? Nahnu teh saha teh maksudna mah? Ma'asyiral anbiya. Lain urang para nabi lain kade. Ieu mah cek Rasul. Aku para nabi tuh. Jadi semula mah ciri ikhtisas mah hiji aya lapan ayu, kadua ayatuha, katilu aya lapan nahnu umpamana kitu bae galibna mah tasdil ikhtisas. Alhamdulillahirabbil alamin. Al ikhtisasu kanida indunaya ka ayyuhal fata bi isrir junia wa qad yuradaduna ayin tilwa al kamis linahnul arab masqaman badal. Alhamdulillahirabbil alamin.